ngopi ya. Si Ambu kemana ya? Ambu! Ambu! Pan biasa beberes heula di dapur, Abah. Abu teh. Tah ieu bakona Abah. Cuma biasa Ambu tadi saalit kan. Nah, make diuyup ieu teh kopi teh pan kamari anyar kene ngaborongkeun lauk ieu teh piraku. Sagelas ku duaan. Pan hoyong Ambu oge atuh ngasaan kopi teh sakali-kali. Lain kela-kela asa beuki geulis kitu atuh. Aya naon ya Ambu? Nyonya atuh pandemi Abah. Sok kadinya Abah opina geula heueuh atuh. Cai udu deula nya. Mangga. Ye Abah. Ambu teh nyuhunkeun dihampunten ka Abah. Sebab ayeuna teh masih keneh suasana lebaran. Sing seep-seep Ambu teh nyuhunkeun dihapunten ka Abah. Rumaos Ambu mah loba dosa ka Abah teh. Ih, nu puguh mah Abah nu minta hampura ka Ambu teh. Abah mah rumasa loba keneh Abah jeung si Ambu mah dosana. Abah rumasa teu bisa nyenangkeun ka Ambu. Ngan pagawean teh nyusahkeun jeung nyusahkeun we ka Ambu teh. Ih, puguh Ambu nu loba dosa mah si Abah mah una naonan. Ambu nu loba dosa mah ka si Abah. Nu pasti mah Abah nu loba dosa mah ka Ambu. Abah teh loba ngawadul ka Ambu teh. Ih, Ambu kumaha nya si Abah teh nya? Ambu nu gede dosa mah ka si Abah. Abah, Ambu, Abah. Ambu. Ye, geus puguh Abah, Abah ye nu boga dosa mah ka Ambu teh. Ambu puguh. Gaya si Amang euy, ngopi ngarokok. Ini bahagia bener ya si Amang ya hirupna. Asa bararau kieu. Pantesan gocoblok si Awahim. Ai mana geus mani can? Encan Mang. Cing sing daek mani atuh. Ah, mani-mani teuing kabogoh teu boga. Pantesan gocoblok. Ai si laing mani can? Encan Mang. Ih, sing rajin atuh kana mani teh. Ah, mani-mani teuing kabogoh geus boga. Maneh ngeunah boga kabogoh. Aing kasiksa bau kehead. Yeuh Mang, ucing oge anu ngapoe tara mandi. Angger we lompatna matari. Oh, lauk dicai ungapoe. Mandi nyoo cai. Angger we hanyir bauna. Turun katanya ngajadok wae. Sangkeul itu berat. Heula aku umpan nyeri teh. Nyeri-nyeri mana mah hete di bejaanana. Nyerakeun, leutik-leutik geus kikituan. Ieu make otaknya ulah sagawayah cek kolot baheula mah nya. Jadi boga panyakit nu karar itu. Assalamualaikum. Pak dokter. Iya.
Mana ke ka dokter pun jujurnya terus terang. Ulah sok disumput salindung. Pak dokter. Ya Pak, silakan masuk Pak. Enak mana ke dokter sih teh. Umur segede kieu geus jadi nu karari. Ini Pak dokter nih. Coba. Anak sekecil ini badannya memang besar tapi kelakuannya kan bikin marah. Ini aduh gerak ulang dulu Pak. Duduk. Pelan-pelan Pak. Susah ya. Jangan bergaduh Pak, duduknya Pak. Pelan-pelan Pak. Pak. Iya. Gimana sini Pak? Yang benar Pak duduknya Pak. Aduh nyeri. Aduh. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada Pak. Emang Bapak bisa bantu saya apa? Oh gitu. Saya bukan membantu Bapak, cuma anak ini kenapa? Yaudah, kalau begitu kita pes aja ya anak. Ya, nak. Anak memang saya, memang anak saya masuk sekarang. Apa aja yang dalam bebas. Masih pes dulu sini. Ya. Udah Pak ya, jangan lain kali jangan pergaulan bebas ya. Ini penyakit bahaya. Dengar cakap saya tuh, ya? Iya dong. Nah, dulu sini duduk. Jangan suka berlari ke pergaulan bebas. Oh dari perusahaan tadi, jadi Anda nih terkena penyakit sifilis. Suka jajan di luar ya? Iya dok. Kalau jajan di rumah kan nggak ada warung. Aduh, batur kamarana aja. Sepi alhamdulillah deh. Kayak batur ngobrol ngerah genah ya lah ngudutnya ngopi aja. Bener. Ini kan bawa kursi sorangan lah. Kursi mah aja Halo. Areng sedih. Ajak orang. Rame atuh. Kopi 7. Ayeuna udah buka pengalaman. Bahasa ukur di WC. Mesti kan atuh. Eta di WC teh kieu yo caritan teh yo. Urang ke luas. Mimitina saya teh rek can asup ka WC tah. Aya awewe. Messi ada. Siapa lagi? Kopi nggak? Ada kopi. Mana? Ada dulu kopi nggak? Di sono sana. Pada duduk. Basono itu. Oh, kursinya ambil. Tah, nya. Ada Saya sini. teh kan ngantri tadi WC teh tah pancuran WC teh. Ari handap teh kulah balong loba laukan. Ku saya teh ditinggali eta awe lauk teh ngagonyok dina pas cai keluar ti WC teh. Cuk saya teh naon ieu teh di paraban naon ieu lauk teh. Pas awewe eta keluar giliran urang pan asup ka WC teh. Eta lauk langsung bariga. Kunaon coba tah? Ya kunaon atuh eta teh. Ningali ari awewe mah disangkan teh senyum cenah ka lauk teh. Mata lauk teh wah sumringah atuh diajak senyum ku awewe. Pasim kuring anu ka WC eta lauk balirak da cenah mawa panako. Sampai kemu. Eta Kela orang mah teu pasti yakin da. Nu manehna juga panako. Nu jelas mah dedegan model kieu mah juga cengek garing. Lain gitu. Yo. Ngobrolkeun soal WC, Ohim ge boga pengalaman. Kunaon si Wahim pengalaman salah di WC sabun teu beak pan. Oh, bisi mah. Harita Ohim keur modal di Empang. Eta mah Ohim dirumung ku ieu ku lauk, lauk gurame. Eta mah bobogaan Ohim dicaplokan ku lauk. nah make dicapluk. Teuing, eta mah dasar gurame gelo. Maknya barang Ohim disangkal. Asek
bisa gak eta we. Paling urang ge ningali palingan harta teh ohieun teh kalau kapupeureuyan ngeunah nya. Ayo digituan dicemot-cemot. Dasar gurame edan. Jadi Mang Iman, jadi apa yang digawannya apa? Saya nggak tahu apa yang bangor ini, makanya saya Mah bodoran suna. makanya saya cuma cengit. Yang bangornya apa? Saya nggak paham. Ini pengalaman. Pak Aldo punya pengalaman nggak pas buang hajat Haji. di WC umum? Oh gitu. Punya pengalaman nggak Pak Aldo yang benar-benar berkesan sampai sekarang Pak Aldo? Oh, kalau saya memang sih nggak ada sih memang, karena saya nggak pernah berak di WC umum. Saya beraknya di WC Sungai? rumah. Bukan di sungai, karena Bukan kan di sungai, nggak simpang. pernah. Jadi saya nggak pernah, nggak tahu mana yang Jadi pendengar aja ya. Ah iya, saya mendengar aja. Karena saya nggak paham juga, makanya saya cengar. Pokoknya gini, kalau kita ketawa, Manehna masih ikut ketawa. Iya, saya ketawa aja. kalau kita cengir, ikut cengir. Ah iya, makanya kalau ini Pak Jesse gimana nih? Si Omula atuh aya boga teh. Atuh ngapan pangorana. Kayak lamun kilep. Pengker. Ai saya mah kieu masalah tetep kena cai. Iya. Pak alus-alus upam. Oh, ngusupnya. Nguseup. Ai batu mapan. Nyen useup teh com geriwel teh banga. Etik saya mah can. Nah, kumaha make encan? Saya mah nyen upan ayeuna sore teh lauk teh ngabejaan naik nguseup mah. Oh, menang. Can dicemplungkeun teh teh. Saking alus-alusna upan saya, ayeuna dijieun isukan atau sore ayeuna ngetokan nguseup mah ieu geus teu kuat ya. Aya ngadahar upan si Iman cenah. Aduh. Eta pisan ade eta Pak. Pantaknya kumaha pantak hebat cenah mah. Eta Kang Iman nya ngan eupan keur isukan peutingna geus diketokan. Jago nguseup we. Jago mancing. Oh, Kang Iman mah peuting dia bikin malam pancing buat besok. Pagi malamnya teh si ikannya udah ngetokan. Pengen dipancing kalau saya mah bikin umpan itu dari air ludah saja. Menang. Henteu sebenarnya.